Sakti aya nu leuwih sakti, dewa kawasa aya nu leuwih kawasa. Saha tuh pangeran kaula Nu ngajadikeun dewa, nu ngajadikeun bumi langit sawarga katut naraka jeung pangeusina. saha Allah jenenganana. jenenganana Allah anu jenengan ku Allah teh saha Laisa kamislihi sayun. Moal aya hiji perkara nu bakal bisa nyontohan ka mantena saperkara oge. Properti Dina dat oge aya 3 dat mutlak, dat muqayyad, dat katarosi. Asmana Allah, af'alna kun payakun, sifatna Rahman Rahim. Ta Rahman Rahimna ieu. Welas asihna. Anjeun ge kabagian keneh jadi pangurus. Hartina robuna. Robuna teh pangurus. Sok langsung keneh kanu kagungannya eta jenenganana Allah, eta alamat keur anu diibadahan nu saben. Alam anu pinuh ku romantika kahirupan ieu. Duh, kumaha wa? Sakurang-kurangna iman jeung takwa mah mata kasihir ku urusan dunya. Dulu kadenan, Pak. Wallah. Anu mamalana teh jadi ubudunya. Gitu. Eta Jadi budak ka dunya. Dudunya teuing. deng-deng kana dunya. Condong teuing kana dunya padahal aya nu leuwih alus tibatan kahirupan dunya nyatana akhir. Akhirat tuluy Ulah nya akhirat ngan napas beak bece. ulah dipotong-potong. Bapak urang kan Bapak akhir Bapak Gubernur. Bapak urang nu bagur teh. Da urang di dunya mah ngan ukur sama ngimpi jang. Ukur bayang-bayang di dunya mah. Mun dina film teh mah sinetron dunya mah deuleu. Ulah ka bawah. Ta ayeuna urang lamun hirup berat teuing kana urusan dunya mamalana kumaha kagenset ku dunya jang. Bakal diperbudak ku dunya. Wallah. Dipake babu kudunya teh. Petak hirup ulah kakonengan teuing. Malah pangandikana Gusti nu kagungan urang Itu cenah bos. nalika ngobrol jeung dunya. Oh dunya teh bisa ngobrol jeung pangeran. Ih, puguh Bisa. Bukan bisa ngomong dunya teh. Hei dunya. Dawuhan pangeran teh teh. Hei dunya. Gerak perbudak ku maneh. Gerak perbudak ku maneh. Eta manusia-manusia, eta manusia-manusia nu sujud ka maneh nyatana kana dunya. Gitu. Astagfirullahaladzim. Wah, eta merupakan marukuma. Laras Pak. Jadi hei dunya gerak perbudak ku maneh eta jelema-jelema anu sujud ka maneh gitu. Heeh. Kadua kalina hei dunya gerak sujud maneh ka eta manusia anu eta manusia teh salilana bakti ka kami. Gitu merukan teh. Oh dunya bakal sujud di mana manusia geus bakti ka ilahi. Pilih. Sabab pamilih geus aya di silaing dewasa eukeur gede geus. Nu matak dina lebah dieu di dieu pentingna kadewasaan teh. Diperlukan dewasa teh di dieu. Oh kadewasaan. Ulah bubudakeun. Ari hirup geus kolot tapi bubudakeun. Ari hirup geus kolot tapi bubudakeun keneh. Tah. Eta. Ulah ilu we budak. Dar geus kolot teh bakal dianting geuningan asa teh paranan rencangan urang. Jadi si horeng dunya mah saliwat. Lir caina daun talis atuh saliwat. Da urang teh asa teh ti akhirat ya. Bohong jelema ngaku urang Kuningan, urang Cirebon, urang Bandung, Urang pasawahan. padahal kituna teh saasa jeung sabaka. Penghuni asli nama akhirat gini. Dulu
tapi nah teu sok kada-kada keung nya palamun urang dek paeh teh nginget-nginget paeh muringkak reresanmu sabab naon teh berat kadunya teh deng-deng ting kadunya lamun urang berat ka akhirat tah salah deui da kudu bae atuh serba salah hirup teh jadi ulah bulating ka akhirat ulah saimbang dah balan imbangkeun balan kudu balan apa sih teh butuh dahar beureun butuh nginum butuh udun gitu jadi loba pangabutuh di dunia teh jang si lain salah keluarga negara anu ngabogaan rasa tanggung jawab pikeun ngaronjatkeun dina sagala rupa widang kagiatan anu aya patula patalina keur kapentingan negara jeung bangsa sok cenah ngajawab eta leungeun teh ti ayeuna engke di alam kubur sama engke we engke teh kumaha ayeuna cenah ropong teh engke we ayeuna leungeun cenah ngajawab cenah aya gunana keur ka balarea khairunas anfa'uhum linas jadi panghadena jelema nu aya gunana keur balarea kitu eta jadi jawab ku leungeun ti ayeuna cenah ngomong ulah sina ka manakala jeung engke we di alam kubur ayeuna jawab kita ku leungeun loba kahadean da sok itu jalan-jalan aspal gedong-gedong nu ala gereng teh eta teh jawaban saha ada jawaban leungeun da lain menang nu buntung teh batur mah geus nyieun kahadean tapi kaloba ka urang bener loba sok urang nya dola euy main layangan teh si lain boga unek-unek naon da wala sok sok sia ulah baeud wae ka nya Gue pagadagan teh baketut aya kahayang teh sok ngomong awas anu bingung bade amek sok lanyungcung wae kayaknya sok curahkeun mana halis lagi nyingsat maksudna teh kuring doakeun dek ngagugat ka para dewa yang ngusap beungeut jang istighfar ulah labora aling na eueuh yang ngasup ka sawah istighfar jang na kuring boga dosa naon maling gedah henteu ka pabriko kitu meunang dek nuntut keadilan kuring mah supaya walatra gitu mana bener mana bapak tingali tong boro nu kagungan panon poe anu sakitu adilna Jablay di Caangan bangsat di Caangan tukang korupsi di Caangan nu iman di Caangan aya panon poe Arab atau beri itu cacak panon poe komo nu kagunganana nah hae mimpin negara nepi ka teu bisa tegas dina mimpin ka negaraanana wallah eta aya wae sistem pemilu loba kasieun loba karempang nu matak ngajadikeun pamimpin ulah nu borangan ulah nu sieunan teh kitu sieun ku jurig lain ku pocong sieun ku pocong lain sieun naon sieun teu beunghar sieun teu lega sawah sieun teu anggeus gedongna sieun teu boga mobil mewah tina loba ka sieun bakal tega ngahalalkeun kana suku pacara la elah kumaha lamun anu newak sia teh meupeng lineuk aing tewak sok panena ya loba laborati sia teh kumaha lamun anu ngaduruk lamun aing diduruk loba keneh kai nyieun deui aing benar tapi aya di lingkar jati aya kasieun mene teh loba bapak ngawidian nuhun teu widi abdi rek init ka sawarga eueuh jang aditu ulah labora kang mun nya kitu deuleuh dewek moal bisa nyarek piraku dewek kudu gelut jeung si lain ulah euy hak teu naon tapi urang teh ngabogaan kode etik jang kudu boga etika urang mah birokrasi kudu nyalur kan kudu bener boga budaya eta urang teh
martabat hiji bangsa bisa diukur tina budayana. Mun budaya geus aut-autan ruksak bangsana, sedangkan budaya teh nu aya patula patalina jeung peradaban. Maksudna silain KRT heula, KRW heula ajen teh Jang. Oh nya murukan teh sarua pemerintah tage warga negara anu hade jeung nu iman anu takwa maati uloha wa ati rasul wa ulil amri minkum. Dah. Tuh, dina Quran teh Jang. Kudu nete Ngan di mana geus beneng sewe ilaing jeung ilaing sok kembali deui ka anjeunna. Bener. Kudu titih rintik kudu nete teraje. Oh, nete taraje nin sakamalan nung tiklari mapai bukti nyuk curug walungan mapai wahangan mipit amit ngala menta. Marapah gedang. Ngan lamun dunungan teu ngidinan ulah cileung wayahna. Sabab naon? Sabab bisi bentrok yang antara silaing jeung pamimpin urang. Pan teu lucu geus bentrok pamimpin jeung rakyat. Teu lucu lamun silaing bentrok. Mau picontoheun teh. Oh jadi ti bapa mah parantos aya. Heuh, sae abdi bade wawartos kadunungan, Pak. Anta ge saya idin teh kalau teh mah. Wayahna milu najis. Sieun Ceuk itu teh meureun sia, tina meureun cepot nu nitahna. Tah dengekeun. Moal teh diseng. Bayangkeun ku silaing. Moal teh diseng ngorakang atuh. Eling si teh dola. Udah mau mawa eta keun urang geus gem-geme dina hate. Urang saya aya di. Oh salah kitu teh teh. Leutik sing aya gunana keur balarea. Leutik buri kitu teh. Tingali. Bener sok we Kang kita lah. Lamun aka daek lempang ka kampung-kampung masih keneh loba janda-janda tua. Nya, janda-janda muda, mari dong. Saya mah janda. Anak-anak yatim yang membutuhkan kasih sayang. Budak yatim piatu butuhkan perlindungan. Keun bae aing loba anak oge asa geulis indungna. Adinya wae saya mah. Saya mah da kitu wae. Geus dikawin mah karena budakna mah disiksa nya. Sakitu abdi bade mios ayeuna Pak. Kan ulah mamawa dewek dolah palalaur. Milu. Perlu saksi. Sece. Batur ngobrol. Cilakaeun lalawara ceuing. Menghari bangkeun. Gablek naon sece gablek naon sece. STNK. Mumpung aya nu wani tong dicarek. Antur we ka beungeus buleut nek batur ngobrol. Kadunungan heula bade ayeuna jig ini Jang. Sok Tuturkeun kuring. Geus aya restu ti kolot. Aduh, Kunjungan abdi semaheun abdi dama-damaeun abdi. Guru ratuwa ngatua karo kadang tua. Boga dulur panggedena mun lalaki wajar di aku bapa seolah-olah gaganti bapa. Bener teh. Mun boga dulur panggedena awewe meureun seolah-olah gaganti indung. Doana ti aka oge. Sedih aing gitu-gitu ku sia. Paingan turucun cepat mah. Permios Pak Jig ini Jang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sampurasun rampes. Aduh. Ai geus wawartos onaman moh. Kawas kasasama we ka aing si goblok. Pake ngajemel sekarang. Kan ditah ini teh. Pak. Aduh. Tong ngenyot Jang, tong ngenyot. Tengahnya. Ayang pas aja emak beren katanyaan ku indung. Air rasa teh kasih eutik. Halo. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam. Sampurasun rampes. Sok tuturkeun jadi adi kayaknya. Ai teh dituturkeun melang sok euy. Ada hariwang atuh. Oh, di jalan bisa ya naon-naon, ai kitu mah bisa ya naon pan. Aduh. Wah. Waski. Kita bener. Hop. Us. Ayo abdi nyari teu Pak. Ngeus ini. Pakai yang nanyakeun ka kolot. Anak-anakan.
kapihatur anom nuhun dolar semua kapihatur nuhun bot cager ibar bulan Oh, syukur. usum naon di Tumaritis Sumawi abdi teh agan gagal panen di Tumaritis deh Waktu kuberit. gagal panen nuhun 2 hektar teu kaala bulan kuberit sanes kagaringan sanes banjir sanes naon dialah we kun boganya abdi mangalamun Kudu boga ada. Dan kemalak. tinggal di dunungan baut eta deh heureuyan atuh Lain di Banyolan itu. Sini ngali sikon airek heureuy Kudu keur guligah jelema teh. eta mah teh dununganna we pejabatan teh nyaho seni Apa? sanepi ka sawarga teu acan agan tebih keneh wayahna ulah dituluykeun ulah dolar maksudna ya cek aing oge harita dina riungan di karaton aya saha sun Pandawa sadayana tuluy Gusti Batara Gusti Baladewa saha anu nya tujuan mana ini ka sawarga Raja Amarta Gusti Prabu Yudhistira maneh apa teh Uwa Batara teh tugas Mahatunggal pikeun garengseukeun pacogregan sumuhun tah asa dilengkahan Uwa Batara sedengkeun di mana aya naon-naon di kasawarga teh hubungan anak kuring jeung Uwa Batara tapi kumaneh teu ditolih Itu dihargaan. artina teu dihargaan ayeuna teh Pandawa dibenuan ku Uwa Batara ku Uwa Baladewa Wah, kang dosa tuh. baka damang Uwa Baladewa baka damang Uwa Batara seug upama maneh gagal tetulus ngagugat ka dewa oh gitu ya Eta persoalan. gan ulah disakompet daunkeun abdi ge salaresna mah teu satuju ka Tumaritis teh sieun aya urang Kurawa milarian di Sidawala tah naik teu naik bisa jadi Mawi kulan ku abdi ge carek Sidawala teh oh jadi maneh teu satuju Sidawala ka sawarga henteu agan Ya, henteu agan bisi pajakeun ti teh ku abdi sing jeger abdi sumana ge supaya lagi daek. sok abdi sumpah Daek gonok gitu. sing burutan tilu kacamatan dan wayahna doa panuhune gan tos pameng abdi teh teh kagok borontok ka palang belang Terus kagok kaleng. ulah Terus kagok kaleng ka. teu berarti carek ya teh neutreug lanceuk deuleu lanceuk Lanceuk jeung bapak tong ibu. boro lanceuk kuring dunungan ku kuring teu digugu nyaan sia Teuing sia eta mah. Drug. neutreug teh nu kitu teh noyod geuras beuheung bagong teh nu kitu teh Oh, nyata gitu. teh nyaho aing boga panyakit jantung Teh kaprewas manehna mah. teu kapreuwas aing mah jadi we bisul beunyeur teh dina bujur oh wayahna balik deui doa moal tiasa wangsul deui abdi era kucai di mana turun ti luhur gunung tepan kajen saah leleberan mun di Bendung hoyong dugi ka jucungna abdi manggan ulah bakal nimulkeun papaseaan lamun maneh teu meunang dicarek Gatot Kaca salaku keamanan negara bakal ngayakeun tindakan anu berat ka maneh sanaos sakumaha beratna tindakan moal beunang disingsieunan abdi aduh astagfirullah Wing. Eta teh kan. teh nangtang ka dunungan teh aing teh kumaha teh dunungan anu sakitu bageurna sia makari teh lebaran Atuh bakal lapor manehna teh. THR teh lapor atuh. makanya sia teh pasti moal dibere THB THR. moal tiasa dihalangan agan abdi Gatot Kaca salaku naon di negara sun keamanannya demi ngamankeun Pandawa Getring jeung Uwa Batara Gatot Kaca bakal turun tangan ngarti abdi mau ulah dicacanakan abdi cicing serius
dengekeun jadi aing ka sentor. Jantung teh beri hupah mah. Sia teh nungtun munding, nungtun Raja Wisuna teh telepon kitu teh. Ngan pucuk tigirang teh. Wayahna dua. Dik beunang dicari ka bawa. Sabab Gatot Kaca salaku keamanan teu ridho ninggal ulah Batara ulah Baladewa getreng jeung sepuh-sepuh Pandawa. Ngarti? Ai kahartos mah kahartos mungku abdi moal digugu sah-sah oge. Aduh. Aya eta manehna teh. Jadi tetep di kasawarga. Somohon bulan. Kurang ajar sia. Ditindak ku Gatot Kaca. Sae bade ngayakeun tinakan naon bae oge. Nangtang sakadunungan. Seolah-olah nangtang teh. Wah. Sarojing mengkak rezeki teh jadi leuh. Sedangkan anu bakal kapang-kakak teh lain anu kursi lain dewek si gareng emak bapak. Pak, sabaraha nu korban teh? Sagara papa ngabutuh. Cumponan kudulungan teh. Mau dicumponan proposal oge deuleu moal di eta. Mau digugu, tetep mau di ACC. Mau di ACC. Paling di deum. Dikeluarkeun anak di mana akan geus main. Sakali deui Gatot Kaca. Mun anjeun teu ngagugu dina harti Gatot Kaca bakal ngayakeun tindakan. Tindakan naon anu bade ditibankeun ka abdi mangga. Bener tega lara. Tega, Pati. tega. Kurang ajar. Oh. Luas. Yang ngising gitu. Pasti akan eta geus malotot tunungan lah. Beuna doala sing inget euy, sing yang ka dewek euy tuh. Baru-baru prototan ka derek ku ge urang. Dewek geus ngeleper ke jantung sia Pasti. pun Gusti. Baeudan Aing mah tong boro dipolototan kudunungan mah dibaeudan saeutik. sama rampa urang mah. Mun asa teh geblek naon-naon hirupnya. Ngomong oge beurang. Ayeuna Moal tiasa. bener maneh mau bisa. Somohon. Gatot Kaca teh lurah Tamtawanagara. Somohon abdi keterang. Apa? Nangtang sia ka panglima. Sanes nangtang abdi mah. Moal ngagogo we. Nyaho tampiling Gatot Kaca naon? Eta agan ngakuna naon? Praja Musti, Prajawi Kapalamatan dan Tawisesa, sakta pengrungu Bajigiring tapak nenggala. Anjir, teh dikaluarkeun maganing mejres ya. Pejet terus keluarkeun eta mah. Dola cing eling euy. Istighfar teh nya. Penyon si awak teh tinggalikeun. Aya rusak. Sekali ge mah teu lumpuh mah teh eta. Ai rumaos mah agan kagungan eta mangga we tibankeun ka abdi. Bener, Mun tega tega, Pati, tega. kurang ajar. Leles Anjir. Aduh, Aya di kumaha teh bisa teh? Eta bieu kadengena. Anjir. jarum puyuh Paingan. Si dawala omonganana dulu. Oh, paingan wani rek sawarga. Disebut lulus jurali teh dulu. Jurali teh guyuk. Kan? Oh, Kan? Si lugaya kan? bujeng hingga bisa nyaring teu bisa ngutekeun curug-curug acan bot. Amuing Kang. Tuang heula tuh. Eueuh ya. Sate. Alah, di kumaha sia teh lah. Eta bieu heuh teh disebut lulus. Ya, sia tiluh metu nu ilmu nu ti aing teh teh. Didenget teuing. Nyagan si dawala teh kitu salarasna mah. Aya leuwihna sia. Aya leuwihna di lembur oge kitu kan. Tatangga sadayana Pak RW, Pak RT megatan sadayana. Lulus. Jadi amuk ke ku pamajikanana. Wake di amuk. Heuh dan nu handap dan nu leuleusna. Si eta. Naon ieu anu ditibankeun ka kaula dola. Walah. Nepi ka asa jadi kapuh kaibunan kapas kahujana. Duka naon da abdi mah da teterang abdi oge deui.
kaget Rajo aya nu nyeret cek abdi teh kitu we. Wah kasurupan sih waranya. oh aya hodaman awakna teh Wah gitu kugusan ulun. wah kita bisa daya luhur Luluhur Sumedang. nya wah kasupan Cut Nadin gitu Atau yang gelung meureun. bisa jadi mau Lah. Ini cagerkeun deui teh teh kadunungan teh. Ulah begatkeun ti koro aing teh. cing cagerkeun daulah Lah cagerkeun teu tiasa. doh Teu bisa naon-naon abdi mah. Ya si anu nyuruh teh yang jaya perkosa mah sih. oh, bisa jadi teh Atau yang terong pewot. pegaya bola terong peot lewatan sekar cing tulungan kalau hayang cager Palai Damang, iya aya nu kagungan Damang saha? cek pangeran Saha pangeran teh? nya percaya kaula teh ka para juata marasangat juata para lemanten bayar-bayar Tah etan jadi salah mah. salah kaprah teh eta Sing sok penta ka dewa. nun para dewa kaula minta cager para dewa Aya karasana. untuk gening dasar Ampun. salah kaprah hatinya Aisyah sok ganggu pemandangan batur. Kuring nanyakeun titah disamat dewa nu sok disemah. cek Lain kaganggu pemandangan kuring mah. cek Gan iya dupi dewa aya inung bapaan, aya Batara Guru, bapana aya bapana Batara Guru. ya pasti aya inungan aya bapaan aya ngaranna makhluk mah Nah itu disemah. dah Sabab di atas langit aya satelit. Cicing aya di luhur langit aya langit. aya langit Di luhur langit aya lalai. lalai mah diparahan ya tuh kayak gitu Atau di luhur langit aya koreak. koreak Oh di langit ieu mah aing aya koreak mah tilu di rombongan koreak selatan pan. Korea Korea Dewa sakti aya nu leuwih sakti, dewa kawasa aya nu leuwih kawasa. wah aya kita oke saha tuh pangeran kaula Nu ngajadikeun dewa, nu ngajadikeun bumi langit sawarga katut naraka jeung pangeusina. saha Allah jenenganana. jenenganana Allah anu jenengan ku Allah teh saha Laisa kamislihi sayun. Moal aya hiji perkara nu bakal bisa nyontohan ka mantena saperkara oge. Moal aya hiji perkara nu bakal bisa nyontohan ka mantena saperkara oge. Properti Dina dat oge aya tilu, dat mutlak, dat mukoyat, dat katarosi. Wah, liur aing bawa kanya mantong bakal jadi liur aing teh. apa nih dia kan Nya. Allah jenenganana. Datna nyata laisa kamislihi sayun. Asmana Allah, af'alna kun payakun, sifatna Rahman Rahim. Ta Rahman Rahimna ieu. Welas asihna. Anjeun ge kabagian keneh jadi pangurus. Hartina Robuna. Robuna teh pangurus. Sok langsung keneh kanu kagungan nyaeta jenenganana Allah, eta alamat keur anu diibadahan nu sabenerna. Kuring teu hayang boga pamimpin, boga pejabat agamana eueuh dina hatena. Nol dina hatena naon sabab? Engkena bakal nines ka rakyat, bakal tega ngahalalkeun ka suku pacara. Buktina bieu rakyat sorangan ku hanya diancam. Keur kapentingan saha anjeun? Jadi lurah tamtama teh.
kepentingan negara jeung bangsa. Aing bangsa mana? Bangsa Marta. Narek di Paehan, narek di Tenggelan. Aduh, Karena republikan geura sok. Republik. Re kembali publik umum dari rakyat oleh rakyat untuk rakyat. Oh, iya mah lain dari rakyat oleh rakyat ke marahnya anak-anak baru tikuk nih. Oh. Mata garanut oge. Oh, palu citra. Oh, rekeningna garnut teh. Rekeningna palu citra rekening kentung. Pikeun ngakrabkeun kaula ulah nepi ka mitos ieu ngalayang pikiran teh neneangan Allah. Oh kitu. Iya. Ulah jauh tina wujud, ulah anggang tina awak. Mun ngaji ulah keluar tina dirina. Wa nahnu aqrabu ilaihi min habli warid. Urat beheung jeung beheungna aya keneh antara tapi urang jeung anjeunna geus eueuh antarana deui. Walah eta Nun Allah, kaula minta cager. Tong cacarawokan da teu budeg. kalau Ti mimiti buuk nepi ka awas nepi ka panon nepi ka suku kabeh ieu alat deteksi anjeunna yen urang moal leupas tina paningali anjeunna ngaliwatan raqib jeung aktif. dah Utekeun hate kana jalan anu hade, sok tobat. Rumasakeun heula dosa. sumuhun Pinuh urang teh ku dosa. balokot Boh nu inget, boh nu poho, rumasakeun heula. Nya moal cager atuh sanajan dina hate, sanajan dina ngomong anu tarik, ari hate kotor keneh mah. sumuhun Qad aflaha man tajakaha. Hak didinya domirna kana hate, bagja keur jelema anu geus nyucikeun hatena. ngabersihkeun mana Tuh, da teu kukuringnya. Iya. kusorangan geuning teteh Percanten Iya. saha diri anjeun teh. cing anu sabenerna Eta mah pangkat mah populasan, Cak. saliwat teman Saya teh dunungan. Mun eueuh tilam, eueuh keur aing. reket Cuma ke tilam kumaha saya teh kudu make tilam da teh dunungan urang. Teu. Margi di hadapan Allah rekep deng-deng papak sarua. Teu aya Gatot Kaca pangkatna panglima, teu aya Sidawala teu RT acan. Sarua di hadapan anjeunna. Buktikeun tau, buktikeun. Ngadahar uyah anjeun. Seluruh tamtama kumaha? Asin. Sarua jeung kuring asin. dawa bedana istilah Lamun agan nuang gula, Amis. sarua jeung kuring. Itu kepikiran dari kau. kok mau jauh kena kang Nyoon sia geus kalinya doa ilham santrena sia teh. nanti ketinggali Puasa tara sia teh tara ketempo. Malah geuningan jeung aing basa bulan puasa teh ku aing diajak dahar teh daek nih. bari nyumput di goa Saha teh nu awas teh? Hah? Narek diaku ku anjeun. Iya. Apa riwayatna? Kumaha? Dina nalika Adam keur ngajepepeng. Adam teh cicing. cing nama apa Oh, Adam tukang cukur ya. Lain. Eta mah Adom atuh. Adom sutisna Dina nalika Adam keur ngajepepeng, nu ngajepepeng naon? Naon? Wujud. Keur ngajepepeng. Para malaikat di piwarang sujud. Iya. Hei malaikat, sujud tak ka Adam. Berak. Malaikat teh sararujud ka Adam. Iya. Aya hiji nu teu sujud. Oh, setan, iblis, lain. Ya, malaikat. Pan kuring teh nyarita teh kitu, hei para malaikat, berarti malaikat sarujud. Aya hiji malaikat nu teu sujud. Kulantaran eta hiji malaikat teu sujud nya meunang tegoran ablasa bedegong. Oh jadi iblis teh bedegong artinya teh. Tabarangna eta mana ulah mitos.
darah mikiran ka baheula. Iya. Lamun mikiran ka baheula aya Adam diciptakeunana ku Allah manusia, marmot atawa jin. Ya manusia. Benar? Iya. Yakin? Yakin. Ari anjeun marmot manusia. Manusia. Enggak saya ka anjeun. Eta wujud anjeun teh aya nu sarujud. Saha diantara? Awas, denge, rasa, nu awas, ame, usik, malik. Iya. Tapi rasakeun dina wujud anjeun aya nu teu sujud ka anjeun. Naon? Hawa nafsu. Deh. Esa dikanalianana. Lamun dituturkeun ku anjeun eta hawa nafsu kaituna bakal terkutuk jiwa anjeun. Ieu Kang Asep Albaah. Walah. Ta urang teh wujud urang teh eta teh miniatur ti anjeunna. Nah nuduh kanu jauh, nah nyawang kanu anggang, jeung nah sagala diaku ku anjeun. Lah eling dola. Terus istighfar kayaknya. Ulah hareup teuing dola. Aing anu sepor jantung nu dola. Nepi ka ngandeukeun Braja Musti Braja Kalpalamatan dan Tawisesa eta teh hartina Gatot Kaca mah naon-naon teu daya teu upaya rokrak anjeun teh. Waduh. Biji asli Nabi ngajungkal. Dah. Naon merek dipika sombong ku anjeun, naon merek diaku ku anjeun, geuning buktina mah rokrak. Naon udah lebih bangga. Syariatna Gatot Kaca jeung Dawala sarua pada sakotak. Ya, eta. Kadang-kadang Dawala pangluhurna. Benar kan. Di mana ku kidalang geus digolerkeun sami dina kotak aja dong. Teu kaya. Cekurang Jawa mah manusia ora anak kagablek. Oh, eueuh kaboga, eueuh kaboga. Goblok mun dicampur aduk kitu bahasa. Dari hampir eueuh kaboga bekangnya. Manusia itu ora tidak punya apa-apa. Ora anak kagablek. Luar biasa Dawala. Hah? Luar biasa. Dek ilmu naon ka anjeunna? Jeung naon nu rek di aku? Iya. Diri sasampiran awak sasampayan umur ukur gagaduhan. Atuh kumaha ya kaula ye perintah ya. Jalankeun. Biasa we jalankeun. Parentah teh naon? Pikeun nyepot anjeun dideheuskeun ka Obatara. Tak geuning. Nah abot nyencang dek nenggelan kuring. Sakitu nu butuh teh. Nah kinten-kinten kersa lamun eta digiringkeun dihaturkeun ka Obatara. Siap. Doh. Pada dihadapkeun ka saha Kang? Mun tita tadi. Heuh, pirasa Aing kitu. mah tegang meureun. Oh, teh kapikiran mah tadi. Eta Gatot Kaca. Kan? Iya. Ilmu ti abdi teh si Dawala teh. Ari denget teh. Teu pira kalimana teh iwa peye nasi jagung. Aduh. Naon teh artina? Ting naon. Sudah tua, sudah nenek tetap disanjung. Aduh. Make-make segala. Sudah tua, tetap nyandung. Terus tunjuk teh. Ngurus tunyung, euy. Upami kersa mah wayahna atuh ayeuna dihaturanan. Siap. Ayo. Kresna Baladewa anu nganti sumpingna Gatot Kaca. Gatot Kaca. Wah, jagakeun sadaya-daya. Bawa ka dita Sumerajar. Oh.
bawa kadisi kurang ajar kurang kisik baik. Tenang Raka Prabu, tenang. Cali kasih. Diuk jauh. Bawa kan itu si burung deh. Ya beri dia ulang dia. Semaka pihatur kula nuhun lah. Diuk. Gening ieu teh. Diuk. Layak. Tenang Raka Prabu, tenang. Dikirik siapa ini? Gede hulu. Geus gablek naon sia teh? Udang kan. Tenang Raka Prabu, tenang. Tong diogo, tong jeung begitu begitu. Abong anak jelema sangsara sia. Eta teh tidak ngalamun jauh teuing. Teu boga etika. Stres ya teh nya. Bisa jadi. Modaran bae. Punten atuh kapengkeran. Ieu pula. Semaka pihatur ieu. Diupot. Ieu deui ya pamawan. Kamu ing. Modaran bae duanana. Gara-gara sia. Calik. Cing. Diuk ya kan. Di mana benangna ieu teh? Parantos hampir bade ka kampung Medang Kamuwung, desa Medang Kamulyan. Wah, Bedi turun buah dua belah. eta teh bisa jadi Hampir ka Indramayu. Tadinya mah cenah nyimpang heula ka Anggada. lain. Deui cenah. Nyawane omongkeun we kieu mah. Geus bae. Dawala abdi lah. Podaran saya surajar. Ke Raka Prabu tenang. Lah, ulah dibawa jadi tatuman. Geus sidik salah. Da moal ngartieun dibawa kana hukum bagi jalma kitu mah. Wah, buta hukum. Bawa si Dawala. Tadi tahap kahiji juragan Gatot Kaca geus aing cager ayeuna ieu. Jantung. Buburatnya mana? Tuh, teko peureureuh jantung teh ratu. Lieur nu tutunggulan. Cager-cager ieu teh datang piring. Hihihi dia putih. Dawala abdi Gusti. Lain selenting deui, lain beja deui. Wah. Tapi kasaksian Geus ebre. yen bade waktu minta izin pikeun lumampah ka sawarga ka Pandawa. Sumuhun aya saha dinya? Katingal salira ge aya sareng Gusti Prabu Baladewa. Aya ajen bade minta izin ka kaula? Duh, eta. Da salira mah sanes urang Amarta pan urang luar negara Dwarwati. Gusti Baladewa urang negara Manura. Da abdi mah da karaja abdi dikawit Pak RT, Pak RW, Pak Lurah, Pak Camat ku abdi dipapai birokrasi biasa. Da abdi mah prosedur nu diangge. Apaan maneh teh rek ieu teh ka sawarga? Sumuhun. Dewa teh mersayakeun ka kaula anu ngawasa dunya teh Kresna.
tugas mah tugas saya aktifkan ngareksikeun pasokan alam dunya teh kresna naon tugasna pikeun ngareksikeun alam dunya mana itu nah ieu dunya teh disebat rengsek ku ayana salira jauh kareng da seueur keneh teh negara-negara nu perang ti negara ka negara jauh kareng seueur keneh negara jeung negara perang teh sabi kali abdi nanyakeun negara mana itu nu diamankeun teh nya ya alam dunya tong boro alam dunya nu gede eta dunya anjeun geus riweuh Loh, riweuhna geuning kasinggung ku ayana kuring ngamarukana raos kitu manah kitu amankeun heula dina diri sorangan amankeun heula hate kunaon teu jadi jelema hampuraan bener. Tangteremkeun heula ka mana? kumaha sasara baik-baik jeung abdi sam mari kita berdiskusi anjir Aya kitu Kang. Batara Kresna teh aduh leuwih ti advokat belgu Wah. Gelarna babaturan lagi Adnan Buyung Nasution murukan teh. Kopi Anan Ruhut Sitompul Stopul. Gelarna ge Batara. Opik Opik waduh. geuning buktina anjeun geus teu aman eta dirina nah abad kasinggung ku si Dawala pinter naonana ieu teh bahaya di dieu lamun ieu negara dipimpin ku nu palinter Bener. sabab ari ilmu teh ngansikna dina otak mun otak ngancikan ilmu urang bakal pinter geus pinter bakal enteng usahana loba hasilna ngan gede dosana sabab gede dosa teh nu pinter mah da usahana kanu bodoh da kanu pinter deui mamadekeun barengan atuh ku iman ari iman ngancikna dina ati mun ati geus kancikan iman urang bakal bener geus bener bakal enteng ibadahna loba amalna jadi ayana ilmu jeung iman teh keur ngandalian hawa nafsu aya nafsu dina akal jeung elingan di mana akal elingan geus kancikan nafsu urang bakal salah geus salah bakal enteng cilakana jeung loba kahayangna Lah, eta nah anu pinter teh kitu lah. dola modal syawai Jalma hampang lu mun yo iya eueuh sugan hiji nu hiji. hei Baladewa coba itu Allah astagfirullahaladzim Wih, Dawala eling si Dawala kapaureun ka dinya mah. cinglah kalagungan cicing sia kabeh nah memang nah hak asasi kuring salaku manusia terek diukur ku tungtung sapatu sia dumeh raja coba itu si urang ajar dumeh kanu leutik mata pedas ya nabi-nabina teu neuleuh teuing Bencak tapi lolong. aja dumeh sampean harung gampung dibeakeun ku sorangan Hampang leungeun. Barang asan. hampang leungeun teteungeul Barang asan jadi jelema teh biasa adat-adatan teh leuleus sia wah eta geus kitu makaran. leus Baladewa Gusti Batara bade leuleus kekepot keke Aya kasieun Kang. tenang heula tenang teu bisa tenang tapi begitu tong pipilueun rek dileulesan ulah Walantang boga ngaran eta mah ya. Boga ngaran aya. aya atoh aya sieun aing Kumaha mun aya nu cobaan. aya kejadian kitu jo peceng hul teh dina hate dieu Waduh, bener. tuah Cepot Dawala abdi cagerkeun deui lanceuk kaula nah saha anu nyiksa saha Cing. abdi atawa saha nah memangna diteungel ku abdi
bieu pan kadege ku kalau aja nyebut lulus abdi mah nyebut lulus itu FSMR nah jojural itu keur jelas sageurkeun aing kapan boga pusaka kemang sangkok Wijaya Kusuma teh Raka Prabu Doh. waras tu makana jati-jati tu makana wala surya kemang sangkok Wijaya Kusuma kemang sangkok Wijaya damang Dah, begini. Dah, nah sia teu mati saas. dawala teu mati doh kana nanyakeun ka abdi Benar. mun paminaroskeun ka abdi pangna teu mati nah atuh teu matuh da jiwa anjeun teh motah sabenerna ieu lagu mengeduh Kesewahaman. geus eueuh nya ayeuna mah geus eueuh harodaman ngalencarnya Jimat-jimat teh. da eta atuh da hate na kalalotor Benar. hate mah da puguh hate dipangpalerkeun ge hese akibat kapenengan teuing teh Teu saiman. dolar lah sageurkeun aing nasahan nu ngaleuleskeun da abdi ge teu di tengah hajan teu kitu da teh mah kapancing ku anjeun jauh kurunyung we kitu da sarua meureun eta-eta keneh kitu ngan anjeun mah meureun kupur Benar. naon kupur artina kupur teh tertutup jiwa anjeun kasucianana Loba poek. oh gitu Gatot Kaca kaulan pasti anjeun ngalaman kieu tadinya leres pisan gua mun aya juragan Gatot Kaca mah ku abdi teu perjanten ka abdi kan teu bade nyebian alhamdulillah mina syaitan rajim tong Ayah, bener. lumayan Lumayan. aing aya hargaan aing Ayah, ini nama masa etik gue. kan bade lulus moal kan ieu bade sangu goreng mana Ceng badainya goreng. nya atuh urang meredih we kan damang agan wes bener Audio Raka direct Prabu bereskeun balik aing balik Nesa Pangli. Ayah kakak. bayar heula hutang euy Kak Kaca kaulan nikah di tempat gua nikah halik bot bade di lulusan gua abdi nikah maneh Nyingkah. pilih bade di lulusan nikah pilih bade sok buktikeun ya anda teh tega lara tega pati tega tinggalikeun isu Naon isuk teh. isuk di Brebes tinggalikeun Tek demonstrasi bahkan. alah ampun Sang Nalendra Prabu Batara Kresna Doh, iya ge. anu jadi kasinggung teh di payunan Gatot Kaca Doh, leres. lajeng meremkeun socana Iya ge. ngawatek Aji Triwikrama awakna ngageungan sagede gunung anakan Doh, sirahna mapakan mega iya ge. socan nyorot nandingan Surya Kembar den nerahingkang ngawatek Aji Triwikrama ngawatek Aji Triwikrama watek Aji danar-danar nepi kaki itu nafsu alah dulu Dora Doh.
nikah dong goblok sini dijajak hayang dijejak ya teh wah teu mejrel cicing anjir eta awak deui itu wing itu sirahna dulu oh itu bukna kadupak angin dari abah ka alah anjir bulu kelekna dulu itu pohon ya gitu-gitu teh mah alah anjir ya naon kan inung sukuna sagede jublak wah indung suku teh oh hayangnya hotai na sagede kumaha jika nama sadesa karungkupan takutai ieu sekali sia hayangnya ho bongan teh nawaran ka aing sekali modal teh serweun ka alah busiat na teh gor teh pinuh katenyo ieu aing katinggal ngagedeanya mohon tadina aing dihanapeun tang kakak nu jarangotan heuh mohon ayeuna mah eta kang kakak nu jarangotan teh ngan ukur samet mumuncangan aing jangkungna nya ya mohon dek kumaha sia ayeuna cicing cicing dinya apan tadi oge asa ulahna naon moal dina naon bisa teh hirup jelema dina naon lamun sok naon apa teh naon-naon tadi oge da salira anu kakenaan ku naon-naon mah teh nya bongan terlupa dahak anjeun salaku manusia teh diculkeun sidik ti dituna oge manusia mah sidik tableg amanah patona nafsuna mutmainah rodiah mardiah kamilah nyaahan dedeuhan welasan asihan hampuraan nah aya batara kitu patut mana manusiana da eta mah gurunyungna tina nafsu kikituan teh ai sakieu gedena teh sieun gedena pakeneh dina taneuh dina jagat na pakeneh dina bumi hartina gede keneh bumi gede keneh ieu pratala sedangkan ieu bumi numutkeun ilmu abus kana otak kuring geuning komo anjeun teh siti kukuna bener nah naon kasieun anjeun hiji naon sieun coplok iman coplok takwa kanu kagungan anjeun jeung kuring hidawala ya hidawala siapa mendegan jeung aing naon siapa mendegan kumaha kasieun aing mah eueuh deui kasieun teh sieun teh kabagian sangu ipis kana imanda tuh ampun teu sieun ku aing dirawu dicekal ku leungeun sabelah empek bade kumaha-kumaha oge olah pasrah nganda tetep bakal beda lain hartina teh anjeun menuturkeun nafsu kuring mah lain dina jalur sabelah sing sok hayangnya ho adukeun panyungkun anjeun jeung keyakinan sing adakeun dek nyamat dedemit sok dedemit mana samat karuhun nanti sok adukeun jeung aing nangtang anjeun lain nangtang sok adukeun ku anjeun jeung kuring pikeun ngabuktikeun keyakinan alah beuki jero sia ngomong teh nangtang ka karuhun nangtang ka dedemit barakasakan genderewo apan ditunggalkeun ku aing ditunggalkeun kumaha la ilaha illallah eueuh deui kabeh ge anjeunna wungkul boh hade boh gorengna dek saha nu ngalewihan eta barang berai teh ti awang-awang katingali dawala aya hiji nur anu beda cahaya eces jentre pertelang emang bolet
nyaetaku Indra kagenep kabasana yen dina wujud dawala aya cahaya nu luar biasa. Wah. Nah, kempes. Ngaretikan deui. Leus. Naon Ai maneh kita tadi leulus we. leulesan saha tuh? Leulus teh kabagian we itu. Ingat teh kana kejo. Kana hakaneun wae si eta mah da. Dawala abdi kulan luar biasa. Doh, Salajengna bade kumaha ayeuna? Pek. Gula rek lalajo. Lain si lain ilmu ti mana teh? duka teuing atuh sakitu Allah. Kakak sa? Wah, Tuturkeun wa. kumaha? Tuturkeun. Sok, betul. Sak gogo. Si piomong. Bios atuh. Mangga. Leulus. Dengan gitu we lulus ya. Ra. Ini sok dola. Kumane? Sok aing nu tarikna. Leulus. Aduh. Pot ulah heuri pot. Merukana kumaha? Naon ieu teh? Nah atuh muni. Geus Geus karunya. damang agan. Leulus. Teuing sia. Alah. Ya, mah. Dek milu ka sawarga. Ai ka hardik ieu mah milu ai. Oh, misalnya cang ya mah. Aya ngilu ke cang. Ai si lain hayang naon ka sawarga teh tingali di lemur. Sakola-sakola SD Bararocor kuring teh hayang nyieun sakola. Sekolah. Hayang nyeun Ieu negara teh negara agraris. Bener. Nah, tingkat kemiskinan menipang lobana, sumber daya alam teh geus komplit, kantun sumber daya manusia yang berkualitas. Eta teh hayang nyeun sarana we sarana. Hayang nyieun puskesmas, rawat inap, Karawatina. hayang make askes Aduh, ka masyarakat teh. boga asuransi bener. Nu teu mampu gratis, Gratis. jalan-jalan ulah aya nu renjul kudu geus aralus. Hayang di pendidikan ongkoh segala rupana kuring teh rek nyieun pasantren ongkoh. Hayang nyeun meja pingpong mongko. Nya sakalian aing panyieunkeun naon urek. Ulah kelewat urek Lah ada tepira tuh urang. jeung dewek teh panyieunkeun kios. Ek dagang pulsa bener. Oh, Hayang dagang pulsa gitu bener. mudah-mudahan we. Kana Moal sia lamun hasil aing jadi hayang mio, do hayang HP. hayang HP, hayang pulpen anu bisa nulis ku sorangan. Hayang kompor gas. Hayang kompor gas, Oh, anu ngareneng tilu. hayang apartemen, Aduh, mun muruduh ka hayang Om. jeung hayang baso. Basona bulat seperti bola pingpong. Aduh, pira baso atuh. Ayo, urang init ka sawarga manilok ka siap.